Kalawan nyebat jenengan Gusti Allah Maha Rahman, sim abdi ngarang syairan asli tina pangalaman. Tehilap anu utami sholawat ka Kangjeng Nabi, pamilik cahya nu tinggi, pamugi Gusti ngadugi. Nalika di pasantrenan kaula menang harepan, mangleangan jeung tujuan, pikeun bekel kahirupan. Ngan sayang 1000 sayang, kurboga modal kahayang, sabab loba anu kurang, ngajina teu bisa manyang. Caralah keclak Cisoca, tiap kula keur ngadua, sabab perih karasa hirup miskin kana harta. Pan ari palebah ngaji, kudu disongsong dunyawi, da kitab sinareng mangsi, tos pasti kudu kabeli. Teu jarang lamun ngaronyo, kaula osok dipoyok, pajah teh kos anak gaok, kur bisa nyorok ngalebok. Ngaji mah alhamdulillah, resep tur sinareng betah, bongan hate anu bingah, ngumpul jeung ahli ibadah. Cuman abdi rada daerah, ku santri nu balarea, sabab mun aya acara, abdi tara ikut serta. Pan unggal beres lebaran, sok ngayakeun ziarahan, batur mah kabeh miluan, kuring mah elok-elokan. Lain kuring hanteu akur, tara sarupa jeung batur, ngan
sok loba munur da hirup teu pati makmur oge isin ku pun guru nuruti masihan ilmu da kuring tara ngabantu palebah urusan rebu tuluy aya pangharewos cenah kuring teh bolonyos ngaos teu modal artos jeung elmuna teu ngabuktos manawi geuning manawi pidu asinareng janji abdi nu tolabul ilmi pegat sabab ekonomi ku pangalaman nu aya kuring ngahaturkeun doa pamugi jeung kaharepna taya santri nu kos kula doa pikeun wargi-wargi nu nuju tolabul ilmi pamugi hasil pangarti pikeun